Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh Syekh Hasan kana lafad fa'anaqat teras ngerangkul saha al bintu eta budak awewe qabro abiha kana kuburan bapakna itu bintu. Wada'at jeung ngantelkeun itu bintu khaddaha kana pipina itu bintu adat turabi kana taneuh. Wahia bari ari itu al bintu taqulu eta nyarios itu al bintu kana lafad ya abati hei bapa abdi kaifa bitta kumaha meting anjeun fi zulmatil qabri dina popoekna kuburan wahidan barina anu nyorangan bila sirojin kalawan teu aya lampu wala mu'nisin jeung teu aya nu ngaluludeung. Ya abati hei bapa abdi asrojtu nyeungeut lampu abdi laka pikeun anjeun lailatan ti peuting awal amsi dina awal poe kamari. Faman tasaha jalma asroja anu nyeungeut lampu itu si iman laka pikeun anjeun albarihata dina waktu kamari. Ya abati hai bapa abdi iftarashtu ngamparan kaula laka pikeun anjeun lailatan dina waktu peuting awal amsi dina awal kamari. Faman tasa jalma iftarasha nu ngamparan si eman laka pikeun anjeun albarihata dina poe kamari. Ya abati hai bapa abdi gomaztu mencetan abdi laka pikeun anjeun yadaika kana dua panangan anjeun warijlaika jeung kana dua suku anjeun lailatan dina waktu peuting awal amsi dina awal kamari. Famantasa jalma ghamazan mencetan si iman ka anjeun albarihata dina poe kamari. Ya abati hai bapa abdi saqaitu merenginum abdi ka anjeun lailatan dina waktu peuting awal amsi dina awal kamari. Famantasa jalma saqo anu merenginum man ka anjeun albarihata dina poe kamari. Ya abati hai bapa abdi qallabtu mulak malik abdi ka anjeun min janibin ti gigir ieu ila janibin ka gigir itu lailatan dina waktu peuting awal amsi dina awal kamari. Famantasa jalma qallaba anu mulak malik si iman ka anjeun albarihata dina poe kamari. Ya abati hai bapa abdi satartu nutupan abdi a'dho aka kana pirang-pirang anggota anjeun allati anu tajarradat anu buligir itu lati lailatan dina waktu peuting awal amsi dina awal kamari. Famantasa jalma sataro anu nutupan man ka anjeun albarihata dina poe kamari. Ya abati hai bapa abdi ta'ammal tu ngemut-ngemut abdi fi wajika dina rarai anjeun lailatan dina waktu peuting awal amsi dina awal kamari. Famantasa jalma ta'ammala nu ngemut-ngemut itu si iman fi wajika dina wajah anjeun albarihata dina poe kamari. Ya abati hai bapa abdi nadaita ngagero anjeunna ka abdi sadayana lailatan dina waktu peuting awal amsi dina awal kamari. Fa ajabna teras ngajawab abdi sadaya ka anjeun. Famantah saha jalma da'auta nu ngagero anjeun albarihata dina poe kamari. Waman jeung saha jalma ajaba nu ngajawab man ka anjeun. Ya abati hai bapa abdi at'amtu masihan tuang abdi ka anjeun lailatan dina waktu peuting awal amsi dina awal kamari. Hinashtahaita dina mangsa hoyong anjeun at'ama kana tuang. Fahal ishtahaita tahnaha hoyong anjeun at'ama kana tuang albarihata dina poe kamari. Ya abati hai bapa abdi kuntu bukti abdi atbakhu eta masak abdi laka pikeun anjeun alwana ta'ami kana pirang-pirang warna katuangan. Famantasa jalma tobakho anu masak si iman laka pikeun anjeun albarihata dina poe kamari. Qala ngadawuh rawi fabaka teras nangis al Hasanu Syekh Hasan wa azharo jeung nembongkeun Syekh Hasan nafsahu kana dirina Syekh Hasan alaiha ka itu al bintu. Wa taqarraba jeung nyaketan itu Syekh Hasan ha ka itu al bintu wa qala jeung nyarios Syekh Hasan kana lafad ya bunayya hei anaking la taquli ulah ngucapkeun anjeun hadzihil ya kana ieu pirang-pirang ucapan atau kana ieu pirang-pirang perkara.
walakin kuli jeung tetapi na kudu ucapkeun ku anjeun kana lafad wajjahna madepkeun abdi ka anjeun ila kiblatin ka kiblat. Afa baqaita naha tumetep anjeun kadalika eta seperti kitu maksudna madep ka kiblat. Am hawalta atawa naha ngagilirkeun anjeun ila ghairiha ka saliyana itu kiblat. Ya abati bapa abdi kafanna mungkus abdi ka anjeun bi ahsanil akfani kupang saya-sayana pirang-pirang lawan. Afa baqaita naha tumetep anjeun am naza'ata atawa ngudar anjeun angka ti anjeun ya abati hai bapa abdi wada'na merenahkeun abdi sadaya ka anjeun fil qabri di jero kuburan. Wa anta bari ari anjeun sahihul badani etanu cagerna badan. Eta anu sohehna badana maksudna masih kene utuh gitu. Afa baqaita tanah tumetep anjeun kadalika seperti kitu. Am akala atawa naha ngadaharan ka anjeun naon addidanu pirang-pirang bilatung. Wa quli jeung ngucapkeun ku anjeun kana lafad ya abati hai bapa abdi innal ulama asanyana ulama yaquluna eta ngadawuh ulama kana lafad yusalu ditanya sal abdu hiji abdi anil imani tina masalah iman faminhum ta tetep ti sapalihna itu abdu man ari jalma yujibu nu bisa ngajawab itu man wa minhum jeung eta tetep ti sawarena itu abdu man ari jalma yuhramu nu dihalang itu man. Ajabta nah ngajawab anjeun anta tegasna anjeun anil imani tina masalah iman atawa tina tingkah iman. Am hurimta atawa nah dihalang anjeun minal jawabi tina jawaban. Ya abati bapa abdi innal ulama asanyana ulama yaquluna eta pada ngadawuh ulama kana lafad yusa'u dilegakeun al kubru kuburan ala ba'dihim ka sawarehna ahli kubur wa yadhiku jeung rupek itu kubur ala ba'dihim ka sawarehna ahli kubur. Adokon harupak alika ka anjeun al kubru kuburan am wasi'a atawa nah lega itu kubur. Ya abati bapa abdi innal ulama asanyana ulama yaquluna eta ngadawuh ulama kana lafad bedalu digantikeun saha ba'duhum sapalihna ahli kubur bi akfanin ku pirang-pirang lawan minal jannati ti surga wa ba'duhum jeung digantikeun sawarehna ahli kubur bi akfanin ku pirang-pirang lawan minan nari tina neraka. Budil ta nah digantikeun anjeun laka pikeun anjeun minan nari tina neraka atawa kieu atuh budilat nah digantikeun itu akfan laka pikeun anjeun minan nari tina neraka am minal jannati atawa ti surga. Ya abati hai bapa abdi innal ulama asanyana ulama yaquluna eta ngadarawuh ulama kana lafad al qabru ari kuburan raudhatun eta hiji taman min riyadil jannati anu tetep tina sawareh taman surga. Am hufratun atawa hiji lubang atawa liang minan nironi anu tetep tina neraka. Ya abati hai bapa abdi innal ulama asanyana ulama yaquluna eta ngadarawuh ulama kana lafad al qabru ari kuburan yu'aniku eta mepende itu kubur ba'dhum kasawarehna ahli kubur kal walidati sapertikeun indung asyafiqati anu deudeuh. Wa yabghadu jeung mikangewa itu kubur wa ya'sibu jeung ngagencet itu kubur ba'dhum kasawarehna itu ahli kubur hatta takhtalito sehingga pasiksak naon adla'uhum pirang-pirang tulang iga na itu ahli kubur. A'anaqo nah mepende ka anjeun naon al qabru kuburan am abghadu atawa naha mika bendu itu kubur ka anjeun. Ya abati hai bapa abdi innal ulama asanyana ulama yaquluna eta ngadarawuh ulama kana lafad kullu man ari setiap jalma wudi'a anu dipernahkeun si iman fil qabri dina jero kubur yandamu eta kaduhung saha at-taqiyyu jalma nu taqwa annahu kana yen saanyana itu taqi lam yuksir eta henteu ngalobakeun itu taqi al hasanati kana pirang-pirang kaalusan wal asi jeung kaduhung jalma nu maksiat lima
karena naon irtakaba migawa itu asi asayati kana pirang-pirang kagorengan fanadim tahnah kaduhung anjeun anta tegasna anjeun ala sayyiatika kana pirang-pirang kagorengan anjeun am ala qillati hasanatika atawa naha kana saeutikna pirang-pirang kaalusan anjeun ya abati he bapa abdi kunta bukti anjeun idza nadaitu eta di mana-mana ngagero abdi ka anjeun aja beta tasok ngawaler anjeun ni ka abdi watolama unadi jeung lami pisan ngagero abdi ka anjeun ala si kobrika dina luhureun kuburan anjeun fa kaifala asma'u tah kumaha henteu nguping anjeun sautaka kana swanten anjeun ya abati he bapa abdi ghibata tos ngiles anjeun ghibatan kalawan ngiles la talqa anu moal tepang deui anjeun ni ka abdi ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamah. Allahumma ya Allah la tahrim mugi ulah ngahalang gustina ka abdi liqa'ahu kana nepanganana itu abati yaumal qiyamati dina poe kiamah. Faqala ceras nyarios itu al bintu kana lafad ya Hasanu hai Syekh Hasan ma ahsana duh kacida saena ma ahsana ma duh kacida saena perkara tanawwahta anu sasambet anjeun ala abi karama abdi wa ma ahsana ma sareng duh kacida saena perkara wa alta anu parantos mituturan anjeun ni ka abdi wanahta wanabahta jeung parantos ngageuing anjeun ni ka abdi annaumatil ghafilina tina lalina atanapi pohona pirang-pirang anu paroho kabeh sumaroja'at teras mulih itu al bintu ma'al hasani sartana Syekh Hasan bakiyatan barina anu nangis. Kantun al haditsur rabi'ata asyara cekap wallahu a'lam bissawab.